cing era ku tangka cau tangka cau gebog cau daun cau akar cau bodogol cau buah cau rasa nage rasa cau nah ari anjeun jelema panon jelema ceuli jelema leungeun jelema suku jelema ari hate iblis kada demes cilingna kurang ajar sia ngahina ka paing kakarang ngadenge kakarang ngarti kalau tihina teh nyebut kurang ajar ayeuna ditungguan kita tadi teu dibejaan ku aing teh hayang ngadengekeun nepi ka mana IQ sia aduh punten ya amat tiga podaran jelema mode kieu aling ama urang podaran paehan sia bae komo bari kitu bari rek hianat kan ujug-ujug rek dipaehan teu puguh kemana karep sia teh ngomongna wajar deh kana rakyat teh wajar deh mah sabab sapinuhna kedaulatan teh di tangan rakyat bener ngomong-ngomong wae mah tuh nah ngomong-ngomong wae mah da moal bejadunya teh ye tapi di lembah dia panghinaan sia anu datang ka dieu nyai atuh da ente nu datang ka dieu yang dihina kenapa berarti hayang dihina meureun dipaehan sia tong repot teu da teu dipaehan ku ente bakal paeh deui mah kurang ajar tah lamun dewe kurang ajar sok pangajarkeun sudi teuing digaji moal